A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau wajada ta'amal ghaib. Lamun nemu iya si wong ing papanganan wong liyan akala maka mangan si wong wa gorima lan ketempuhan ya si wong hadirun madarin dawa papayana longkang hadir kang tulang yalzam badluhu maka wajib ing hadir apa ngawehkeun ing ta'am Ilon biabdulan ulam menorale ya ta'am manusia king hadir Bahin lazaro maka lamun milihakan ya hadir musliman ingkang muslim jaza maka unang ya asal agar mudarin atawa liyane wong kang butuh goiri menang macana garo menang macana riweuh-riweuh teh menjadi goer bae ulah di eraban seru sareng law wajabatu gairi hamudharin dibuang to'amna jadi gairu mudhari pagawean dak letik babacaan gitu pagawean dak letik itu kakarak ngaji takos gitu maca anu geus dewasa mah malik poho deui malik poho deui babacaan lazimahu maka wajib inggair iya kamu mudarin muslimin opo aweh papanganan ing wong kang butuh kang muslim awalimin atawa kafir kang bangsa dini fa in tanab falahu qahru fa in tanah makalah mengigah ya goer walahu maka ikunang gadon mubtor pemaksane mubtor ing goer wa in qatalahu lan sanajan mateni ya mubtor inggair sana jannatain ya mudor satu ajan orang meraskin pangawasan orang bacakin heula Fatihah kanu geus baralik geus tarandang di lemburna masing-masing urang ge bakal kaditu teh mudah-mudahan nu kolot diheula-heulakeun Bandung ngaminan tere kahiji Siti Rabi'atul Adawiyah binti Haji Muhammadiyah Ucu nomor kedua Bapak Sawit bin Salih Ranca Malang
Kemudian Suryana bin Haji jadi kampung Legok dan kampung Gunung Batu. Almarhumah Hajah Gilasari binti Haji Wasil Kurni Tangerang, Masya Allah. Mbah Inah, Abah Inah Bi Inan bin Ili kampung Pus Karawaci besar Sarniti ayo Sarniti dulur Sarwiti binti Sormi Jaswadi Jawi Pandeglang Hajah Sofiah binti Haji Bainah. Kemudian almarhum Nur Hasan bin Haji Jamat Pangodokan Kidul. Haji Asep Sumaryana bin Haji Bogor ya bin Poni Haji kampung Duri Pako. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo disepatan Sunnah bin Keteng Haji Satar bin Siti Haji Sob. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus aya bau-bau Ramadan. Jadi hawana urang geus aya kabauan Ramadan mantak tadi tengah uduk. Geus berbau Ramadan. Teu pat sampai kayak gitu mah biasa dan istiqomah. Urang geus bau Ramadan perasaan dina hate teh geus bukar pikir we teh biaya jang pamajikan nu sok loba pamenta teh sal Ramadan haju bae diaya-ayakeun segala teu meunang eueuh salaki teh teu nyaho hese usak pokoknya nyaho aya aing mah balik eta bisa di Cikupa nu karana itu. Ya Allah ya Rabb nu teu ngaji ya nu ngaji mah teu talaran terus islahka ulah sok riweuh-riweuh atuh yang geus diatur ku Allah bae. Udahin perasaan kana hate leuwih ti kulkas ti isna ge. Senang bahasa ya Allah. Hiji urang geus karolot jeung budak geus marenah bisa usaha sorangan lah ka geus we urang sugan bae tahun ieu bisa namatkeun Quran 30 kali. Cak salagina aing ngadenge sia eungap. Itu atuh boga pamajikan teh merean ka salakit ya merean tenang mina kula masal kakang ka masjid bae jeung ngaca Quran biasa nginaheun kana hate kajen kula teh dibelikeun naon ge geus senang asal ke tanggal 25 belikeun baju. Ya Allah ya Rabbi kiraeun majikan ngomong. Tapi lamun pamajikan sama sekali dewe pamentana kos gedebong. Pamajikan teh minta Noel tilok. Ini si aing sih bukan pamajikan tanti sih. Kan ibu pamajikan aya senina. Nih Noel nyana nanya nyana tuh eta kan ngaran seni. Ieu mah nanya tilok Noel tilok menta tilok.
aya ge aya pasaling singan kos di jalan raya be motor jeung motor gitu tah. Isi kumaha teu betah deui. Teu betah deui rumah tangga kos gitu tetep bae kudu nanya kakak nanya amenta itu ala kadar kan gina sukisuk ngobrol kak lah buat saya mah ulah sok macam-macam pak geus bae meulikeun kongkor mah 50 gram saya sih kasurupan teh naon sih da ieu mah keur carita hawa Ramadan. Jadi geus aya tah hawa Ramadan. Iraha cenah kiai bulan Ramadan tanggal hijina moal waka dicaritakeun musik para ruasa ti heulasnya. Ulah tenang we. Insyaallah ke terakhir pengajianna minggu hari. Iraha tanggal hijina jeung biasa urang ngabahas tentang ala kadar adab-adaban Ramadan. Ieu mah neruskeun balag urang tentang urusan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Zaid kalaparan eueuh dahareun teu boga dahar inu meneueuh mangkaning lapar beda hawa lapar mah beda urang ge lapar ngambe doang ngambe jelema nu masak masyaallah ngambe saabna doang ngambe saab ih sarenges jasa umur lapar geus 2 poe aju ngadenge lauk tembang digoreng jeung aya semu jengkol-jengkol gitu geus nyaho khayalan sia teh kadinya maksud belah dia mah kos kitu urusanana belah dia mah lain mun ngadenge opor tah beda-beda jelema beda-beda belah dia mah tembak pepete usam belah dia beda-beda kahayang mobil ge nya mah teu hayang sugan hayang beli kontainer teh hayang atuh dek di mana ditendeuna paling jana malah leutik hayalana karimun ge karimun urut teh hayalan jelema teh hampang masyaallah teh jelema pan boga hayang teh meuli kontainer meuli bus meuli toronton teh hayalan jelema urang mah di pikiran hayang gitu usaha teh dibere gedek di mana ditendeuna geus kumaha spare part na gen meulina ka mana teh nyaho urang geus hayalana karimun urut sakitu we hampang masyaallah tapi senangan susah cerita senang ya jelema susah mah ngagoler di keramik hees bae kerek deui beh ngacai de tolol aduh susah eta ya Allah ya Rabbi jelema sugih mah lamun teh di hotel teh bisa di hotel lamun teu make AC teu bisa mun teu disuntik tidur teu bisa emang kumaha gitu jelema gedean makan kus kita urang mah di mana clek di mana hes keur ngajelos eta mah susah eta kos itu teh dak lamun anu nunutan keur ngaji agak susah aduh nah Zaid kalaparan dahareun aya ge dahareun nu Ki Umar ngan Ki Umarna eueuh aya dahareun nu bogana eueuh ieu
sedangkan urang eueuh deui dahareun iwal ti eta nu bogana eueuh aya masalahna urang walau wajada lamun zaid lapar manggihan to'ama goibin kadaharan ki Umar nu ki Umarna akala wa gorima dahar jeung tanggung jawab tempuhkeun diri aing pokona lantaran darurat deuk ngadahar kadaharan ki Umar ngan aing siap tanggung jawab untuk mengembalikan di mana aing boga di mana aing geus laluasa jeung aya nu bogaan eta kos kitu ya dahar ulah datangga aduh ya aing lapar saperna aya ge dahareun batur aing mah neuk tasawuf bebe tasawuf teh boga ukuran teh mah kos kitu bisa yang maka jenting paeh sekian daripada ngadahar harta batur mah teu ngaji tasawuf kos kitu kayana teu ngaji tasawuf teh kudu ngaji nu mentak moal ngangkat wali Allah kanu bodoh wah bagan pikihna heuh kudu beres ka model kos kitu tah jelema mah zikir bae terus bae nu rekat tapi teu ngaji giliran nya kalaparan kemudian embung ngadahar nu batur padahal mah aya aja jangan embung lantaran ngarasa norekat dikejeburkan ke neraka sarua jeung bunuh diri tuh nu mantep kudu ngaji heula deuk tasawuf tuh tasawuf mah ieu haram itu haram sampai ker haram ai HP boga kumaha ieu laguanana kumaha mantep kula mah diharamkeun sampai ker teu ngajawab antep keun bae sarua deuk ka Allah meureun nya nu mantap ngaharamkeun geus nya hukumna aing mancan nyaho atau aing leuwih nyaho geus santai aduh meureun kitu meureun saya sarua deuk ka Allah ya pada bae atuh pentingan lamun urang cerita pikih deuk lompat ka mana diladenan ku ahli pikih diladenan jelema nu ngaharamkeun sampai ker diladenan ku ahli pikih deuk lompat ka mana deuk kitab nu mana ngan bunga ladena nama besi timbul ti hawa nafsu kecuali ngan forum pembahasan speaker nah siap atuh kiai lu bonus salariap malah orang Pandeglang geus pokona mah lain hukum mah golok ye goblok Pandeglang batolol tah mah budak heuh hukum tah mah golok bae pokona mah Pandeglang tah mah kada jenjeng rengkas betung iya bakir carita ngaji maksudna tetep bae tah tasawuf maksud aya deui jelema teu darurat teu naon henteu butuh teu naon aya kadaharan batur dicokot bae ku si eta mah deui ai tadi mah kan darurat ieu mah teu ieu mah teu darurat teu naon aya buah sikat aya jeruk sikat aya sendal sikat ieu mah teu darurat teu naon atuh ieu mah geus aya tulisanana meureun copet meureunnya masih apa boleh nah jadi kuari kesimpulan jelema kalaparan teu boga dahareun aya ge dahareun ki Umar ngan ki Umarna akala wajib ngadahar lamun datang ka paeh teu ngadahar tuntut ku Gusti Allah di akhirat ye hakikatna mah pandi nu Allah kabeh tanah nu Allah bangunan nu Allah kabeh jauh lain nu Allah hanya nu Allah hakikatna mantap kurang Madura mah celek di mana bae atuh sakiana we sama-sama punya Allah kok brengsek lu goblok deui teh urang Madura mah jeung si alay sakiana nu Allah kabeh atuh nu Allah kabeh ge make aturan bego tah iya ya tetap dahar cuman wa gori tempuhkeun diri ka tempuhan aing mah darurat dahar jang nutupan roh besi dianggap aing sarua jeung bunuh diri kan pertahankan roh mandak aya bunuh diri
untuk keluhuran agama di mana cenah ya kudu dipertahankan roh Allah kudu dibunuh teu meunang aturanana di mana aya berjuang kudu bunuh diri ieu keur carita pertahankan roh di mana Kanjeng Nabi nita bunuh diri perang nu mana nita bunuh diri jauh teu aya tembak adu kekuatan harak jadi negara orang mah can kukumaha di urang mah biasa kan salat bebas malah masih salat beta cak polisi teh lo tak wae dikunci di masjid salat we terus ya polisi polisi geus jungkun geus sia ka aing pajar aing zolim bae kunci ku aing sia masjid roti dibere tak ku aing sia besi ka WC tuh da sia ulah kauna salat we terus hayang nyao lamun eureun salat ditembak sia ku aing di urang bebas salat belos deg belos bebas di orang agama itu bebas di agama naon mangga di Kristen atuh los ya keyakinan akadinya mah di Buddha tuh los di Konghucu los Hindu los jadi Islam atuh lebih bagus ini Islam mah dengan zakadar asal KTP doang los bebas kan masuk ke surga lagi KTP na doang bebas di urang atuh ih pokoknya mah dagang we sia lo turutan si eta dagang na ngabohong be ge gaya rombongan anda di akhirat lagi di akhirat aya rombongan haji pendingan mau bendera ka daerah rombongan tujar kazab artinya pedagang pembohong nah bebas dak loba nu diarangkan jadi wali Allah di negara Indonesia iya itu biasa baik encan wayah lah kudu nyen gerakan-gerakan kemudian datang ke bunuh diri bakal cerita bunuh diri sanundita teu bisa eueuh hatta lapar aya dahareun batur wajib ngada dikurang kumaha hatta lapar dahareun aya ge bangke nah hatta lapar dahareun iwal tiba baturanana nu kojot nyawa sia kojot hahaha kojot teh modar eta bahasa Cianjur lemes kojot cak orang Cianjur sial gitu kojot bahasa orang pondok menyebutnya kojot Cilongok makan pupus Masya Allah Zaid pupus kan ngeunaheun ka ceuli coba di pondok Zaid kojot saya du kojot sah bapak aing sia ka bapak kojot bae dari lembur aing aja sama bahasa ku situ amat ya tah ye nya bangke dahar bangke jelema dahar kudaha eta kudu dipertahankeunana roh pula dibunuh roh teh masyaallah kakarek ditinggalkeun ku kabogoh bagian dengan baygon naonan geus naon ieu baygon lah teu kuat kunaon emang putus cinta aing masyaallah heuy dunia tas daun kelor gede go lega deuleu ka Lampung ya Allah tuh neangan ulang Lampung nu putih teh Masya Allah asana kuaris yang ada aya bagon mun kawin jeung urang Lampung 3 sia ngadahar lagi emang kunaon keras keur carita ieu mah maksudna pertahankan roh ya Allah ya Rabb datang ka urang cek Imam Ghazali ibadah supaya khusyuk teh kudu kusebeh beuteung bae lamun lapar teh daek khusyuk emang jelema perwatakan kan geus kitu mah aya nu lapar khusyuk aya nu sebeh khusyuk abah almarhum nyurahna hebat abah mah lamun sia khusyukna ku sebab sebeh beuteung kastrol kongkorongkeun ku sia kadu apa bisa jasa kasol nomor 12 kongkorongkeun ku sia ka dieu geus pokona mah asal lapar cokot geus ya sia mah kos kitu emang power tekanan tah abah mah ka ngaji lamun aya santri puasa bae tilok ngaji carekan ku abah kunaon sia teu ngaji lapar kunaon puasa ulah puasa sia puasa sunah ulah ditahar bae kudu sabeu beuteung bae bawa ka majlis nimbal sia ka majlis Masya Allah mata kula sok ngomong bae ge kuari lah cenah kitu kudu diomongkeun kuari gae nu nimbal ku jadi sumputkeun kuari tenang
semalam bae asalnya kurang kirim ya aduh untung saminggu deh cek ina pere ya ya kari itu roti doang teman jenah kiai itu nyawa ini kabeti sia roti dua rotina dua di dia hiji guys pertahankan roh cuman nempukan kos kia orang ketempuhan nempukan diri mah urang tobat ka Gusti Allah ai tobat mah hijin nadam dua ikhlas tilung azam artina kaduhung ngalaksanakeun maksiat moal deui dua nyabut tina permaksiatana tilu ieu teh akitu ngazam moal balik deui ditangkap bae ai tobat makan ku hari kieu aduh ieu aing keur ieu maling atau nyokot gasap sendal aya kene geus 5 tahun ieu teu pati dipake ta eta teh aku ari kudu dibalikeun deui ka ahli warisna aja lemana tanyakeun ku urang aing maling sendal cak Zaid Luki Umar di mana kontrakan Ki Umar teh baheula mah di dieu kuari geus balik atuh 5 tahun meng nya mah barang lockdown balik geus saja langsung di PHK bae di pabriknya ya di pabriknya ge lain gawe HSB nya mah oh tanyakeun alamatna Umar alamatnya di mana begitu jenama di Muntilan oh Jogja ya berangkat ke Jogja tak ini tobat pekos gitu nganterkeun sendal sendalnya dibawa atau mun aya kene mun eueuh berarti harga sendal merek naon langsung ke Muntilan tanyakeun ngaran Umar aya cenah di dieu ieu imahna ge haju jelema geus maot ahli warisna harita boga anak hiji-hijina terus aju paeh ya Allah mamangna sarua geus maot masyaallah ua aya di Lampung tajakeun eueuh sasaha ahli warisna teh mamang anakna eueuh incuna eueuh mamangna eueuh wana eueuh nah tobat bahkan kudu bae berjalan sodakoh ka fakir miskin saloba harga sendal eta senilai harga sendal eta bari niat gorom artinya ketika engke kapanggih ahli warisna ku aing dibayar kudu kitu maot urang sidang kan di sidang sendal teh kan aya bae sendal teh nyamperkeun naon nu pernah ku urang dipaling teh jalamperkeun kabeh urang baling kotok 5 kotok sia ka mana teh ka mana sia aing kan pula dipaling ku sia panu boga itu mah kotok aing jadi sidang teh ngeunaheun aya tanda bukti mobil disuhun mobil diris kan mobil Karimun mamun kontainer disuhun ya Allah ya Rabbi Gusti pun maling embe misalnya kan Haji Pendi kan pernah maling embe eta embe tadi dia bae dikitu-kitukeun deui ka dieu sia tuh ka ditu asal disigraikeun ka tukang ke ka dieu deui mending teu sasada mah sasada gandeng atuh sia eta satungtung can di sidang embe-embean bae terus pikir ke urang jaga di akhirat seperti eta masyaallah kari urang maling jarum urang maling benang urang karaya kabeh jang tanda bukti nyana nu ngomongna deui ya Allah ya Rabbi urang inget ka dinya untuk beresan di kuari mumpung hirup kene urang Zain maling sendal kuari dek tobat mengembalikan kuari tobat mengembalikan sendal ternyata eueuh eta sodakohan bae mung kemuntilan atau orang teh nyaho geus teh sodakoh bae salila sodakohkeun bae saharga sendal cuman di jero kolbuna cek Zaid mun aya jelebana dikeun ku aing bayar ku aing atau ahli warisna dikeun bayar kudu kitu ketika engke di sidang Allah Maha Uninya
Nah, cek Umar, ini sunnah saya. Iya, tapi saya kan 5 tahun kemudian tobat. Kok nggak dikembalikan? Saya ke sono udah mati, meninggal. Kan ada ahli waris, meninggal lagi. Kan ada paman, meninggal udah semua nggak ada. Dan saya sodako ke fakir miskin, ayah ke fakir miskin. Iya, saya ngazam waktu itu bahwa saya kalau ada ahli warisnya akan saya bayar. Selesai orang. Weh, Zaid surga, tinggal aja pendek. Niat gitu panjang nama. Datang ke pae, niat kembalikan, bahkan niatna dik nyokotan keneh bae. Sabalik napan tamatu. Kurun jago lah, tua di akhirat bae mana. Ngaku aja. Nah, ya. Ikir cerita akala wagoroba. Berarti pertahankan roh. Padahal bunuh diri. Baik bunuh diri eta bunuh diri kelaparan, maupun bunuh diri gantung diri, maupun bunuh diri eta frustasi, maupun bunuh diri tipe-tipe bunuh diri. Menang bunuh diri. Nu leuwih hebat mah urang berangkat berjuang di medan laga, urang katembak ku kafir eta. Katembak ku kafir selesai. Masa selesai surga bae langsung. Bunuh diri sanu nembak. Bunuh diri bae urang berjuang di medan laga, ditembak katembak pae. Ku nembak ku kafir. Masyaallah geus luar biasa tamah. Pohara luhur tamah. Namun ditembak ku muslim masih kene ngalengis hate sesama muslim kan teu meunang saling menembak, sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Masya Allah. Zaid kalaparan neangan dahareun teu aya ge nu boga dahareun Ki Umar, sedangkan Ki Umar ge butuh lantaran nyana ge lapar. Zaid jeung Umar beberangkatan ke gunung, ternyata sampai di gunung tebeakeun amunisi perbekalan seep, laparlah di luhur gunung. Ieu Ki Zaid geus teu kuat jasadu sakira-kira teu dahar bakal bae aya ge dahareun batu teh anu Ki Umar, sedengkeun Ki Umar naga sarua bae lapar. Urusan kalaparanana kieu lamun didahar ku Ki Umar salamet, tapi lamun dibikeun ka Ki Zaid, Ki Umar anu korban. Sarua pada butuhna. Ieu nu dimaksud teh apakah Ki Umar wajib mikeun ka Ki Zaid anu keur kucap kicep bae kalaparan? Lam yalzamhu badlu. Walau wajada lamun manggihan Ki Zaid anu keur lapar, wa mahadirin mudharin kana kadaharan Umar anu aya umanatur butuh sarua bae bagi Ki Umar lam yalzamhu badlu. Minang mikeun kadaharanana ilam yabdul anus satungtung can leuwih, kecuali leuwih tina kabutuhanana karat. Boga rotina 2 di dahar hiji ge seger, nu hiji deui wajib dibikeun ka Ki Zaid untuk mempertahankan hidup. Masya Allah karim, agama datang kadinya mentak kurang usaha, aya harta fakiran, aya harta miskinan, urang tani, aya harta fuqara jeung masakin. Coba-coba ku ari ku urang teh, urang dahar bae terus urang usaha, teh dibikeun hak fuqara jeung masakinna, beulekeun ditungtungna dibere susah kajian kumaha. Encan di akhiratna. Tani teh dikaluarkeun zakatna, moal kudu nungguan 7 turunan deui. Seep beak ludes. Zakat eta adalah perisai, sodako eta adalah perisai untuk melestarikan harta urang melalui zakat. Oh, ya ieu cerita zakat. Nah, bari untuk mempertahankan hidup teu meunang bunuh diri, sakali ulah datang ka bunuh diri. Cenah aing mah dagang ieu susah bae mending bunuh diri, ulah.
cenah atuh aing mah ieu teh duh putus cinta aing aduh diputuskeun ku jahe geus diangan deui ka Cirebon ambalaya ka Brebes kajen hideung-hideung ge nyangan si hayang hideung ka Brebes anu putih ka Lampung tinggal pilih hideung manis jeung nyana maluluh urang Brebes manurut aya putih gelis cuman ngomongna geus bae mendingan cicing geuna cicingna daripada ngomongna jeung galedeg tengah poe teh mendingan keneh kadenge galedeg tengah poe ngan ieu keur carita pilih teu urang bunuh diri ulah bunuh diri atawa ieu situasi dan kondisi seperti kos kieu di negara teh aing mah bunuh diri bae ulah karena perjuangan aya waktu-waktu nah tenang ya ieu keur carita bunuh diri teu meunang ulah ya kecuali kisah boga dahareuna leuwih wajib dibikeun ka Zaid Umar boga dahareun leuwih Zaid butuheun wajib leuwihna dibikeun ka Zaid tapi paina para musliman lamun Umar jelema nu butuh teh kemudian bisa bertahan yana masanajan butuh wari dibikeun ka Zaid anu muslim nu masum atuh meunang bakat leuwih ngahilakeun batur istimewa asal jang dirina bertahan urang nyen dosa mah di masjid dia gede di masjid dia babari nyen dosa mah emang kumaha gitu di masjid urang asup ka masjid jajaran atau barisan geus ka baris aya keneh hiji ompong bahasana ompong teh artina naon coba sumplak kosong sumplak tolol sih itu ya ampun itu bodoh teh terus jadi babawa uyuhan tipu doli degetnya na betah iya makan lain nyaritakeun huntu mah nyaritakeun teh barisan ompong banyak sumpah aduh ampun ese bodoh mah jadi asli bae kudu kadinya barisan ompong kosong artina urang ditukangeun hayang boga dosa urang mempersilahkan ka batur ayo ente teh dosa eta sebab naon eta kan surga jajaran hareup kan gede ganjaranna jajar kadua gede rada leutik tibatan hareup jajaran taro lamun ku urang dipresentasikeun mah lamun dihareup 10 ganjaranna lamun di tukangeunna 9 terus 8 ieu keur carita bae babari bae maka arti bae terus makin tukang makin ganjaran leutik lamun di tukangan lawang mah wallahu alam kos ngaji bae gua ieu ya nu dareukeut gitu tah nu dareukeut nu belah dia tapi gede ganjaranna alhamdulillah andoy belah dia baru tah ieu keur carita isar mempersilakan ka batur sok ente bae dosa eta kos kitu teh lain urang ieu teh jajaran teh menuju surga kecuali budak leutik teh wajar dihareup kosong mempersilakan ke budak leutik naon gitu ngaranna mempersilakan lain lamun budak leutik malah ulah budak leutik kosong deuk dikahareupeun ku urang eta leuwih gede ganja leuwih gede dosana ulah budak leutik malah mah katukangkeun urang dihareup itu aturannya sebab gue mukalaf budak leutik nah jajaran teh kos gitu makruh isarul ghair mempersilakan batur di masjid eta dosa makruh minimal urang makan kos gitu bae urang mah sukses ente bae dihareup aya deui nu hayangeun dihareup ke batur di tukang ieu bae dia ya aing ka tukang tolol betul bah jadi dia jajaran katilu aya deui nu hayangeun terus aya deui aya di lawang aduh tah ieu mah isar kadaharan jaza
gair mudrin Zaid kalaparan dahareun teu boga aya ge dahareun ki Umar bari ki Umar teh teu butuh lazimahu it'amu mudrin muslimin wajib kaki Umar memberikan makanan untuk Zaid anu butuh tur muslim agama mengkapir teu kayak seorang kafir kalaparan kemudian nu boga dahareun dengan ki Umarna bari ki Umarna ge teu butuh wajib memberikan makanan ke seorang kafir mun teu masalah ngan teu wajib bae masalah kafir ieu datang ke kos itu di agama masyaallah atawa sama kafir harabin atawa kafir zimi kafir anu tanggung jawab ku Gusti melalui negara sebab kafir zimi mah nuturkeun aturan-aturan negara nyana warga negara Indonesia nuturkeun ke aturan negara ketika perang manehanana ge mawa senjata melawan musuh Allah ngaluhurkeun politikna sesuai jeung aturan negara ekonomina sarua jeung aturan negara manehanana manut ka negara menghormati sesama bangsa terutama kaum muslimin eta mah kudu diamankeun kafir zimin kos kitu amankeun ajan kafir urusan di akhirat lain deui ke tempat dengan untuk zahir fikih secara negara amankeun kos kitu ya Allah dengan tak baheula di negara urang karuhun urang ieu teh menjadi negara demokrasi padahal saat eta teh bisa lamun dijadikeun negara Islam ngan pending heula ya ieu kuari urang jadikeun negara demokrasi sebab naon sebab nu berjuang di Indonesia ikut serta selain daripada muslim mayoritas Islam nu lain ge sarua tur untuk pengamanan kitu masyarakat atau rakyat Indonesia nu aya di luar negeri eta lah kehebatan Bung Karno dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar quduhan nas wal hijab jaga diri kamu dan jaga ahli kamu dari itu siksaan-siksaan di akhirat Allah di dunia sesama bangsa kurang aman di negara orang umat Indonesia masyarakat Indonesia warga Indonesia nu aya di Belanda mun di dieu di ku urang teh kuari digencet kafir meureunnanan warga Indonesia nu aya di Belanda ge pasti digencet nu aya di Amerika nu aya di Australia nu aya di luar negeri wawasan Bung Karno teh sampai untuk pengamanan bangsa-bangsa Indonesia nu aya di luar maka urang ngajadikeun negara salah sahijina negara demokrasi aman masalah ketika geus aman karena kurang gerak lamun geus dianiaya pengamanan geus teu aman arek gerak deh atuh babari jeung gerak deui mah tuh asal beneran teh teu amanna jeung mengisolirkeunana mendiskreditkeunana dan lain sebagainya geus bener-bener teu aman arek gerak yang masih kene biasa kene mah tenang bae sebab ieu gejolak politikna seperti ke ayat titipan panjang urang mencerita negara ngan kuari mah aman kene atau tenang kene sakumaha tadi keamananna Haji Pendi nganggap teu aman di Indonesia polisi mawanyana ka masjid kunci masjidna salat beus jadi dinya datang ka paeh terus balik tembak saku hayang aman berarti kan oh masalah orang bersyukur ke Allah bahwa negara orang aman alhamdulillahirabbil alamin ieu urang keur nyaritakeun ulah dimurah-murah ruh tetep urang pertahankeun hatta lapar aya kadaharan bangke dahar hatta lapar lain halal menang ngadaharna lain barang haram jadi halal lain
nya ad-darurat tubihul madzurat lain berarti halal ngan meunang ngadaharna ku barang haram. Jadi lain ge bangket jadi halal lain salah ngomong eta. Saya tetap menang barang dahar ku barang haram lamun darurat tuh haram ya tetap ngan haramna dimaafu. Muslimin tawazabil dini Zaid kalaparan nu boga dahareun nanya ki Umar hungkul sementara ki Umar nan teu kalaparan darurat maka wajib ka ki Umar nu boga dahareun teu darurat memberikan wajib ya merek ka ki Zaid na muslim atau gabaran ki Zaid kafir dini tetap wajib bagi Umar memberikan dahareun ka Zaid anu status kafir dini. Apa ini tanah wallahu a'lam. Cirian kitabna ke kapanggih deui bulan Syawal. Anu mawa kitab kan aya tanda. Nu teu mawa kitab toleh ngaji ngalamun.